ngesot gitu nya, ngarandang dihareupeun guru manehna. Tak aneh ditempo uku jalma anu teu ngaji kana kitab eta. Ta eta lah anu diharamkeun apa? Anu disebut yaibu man huwa fauqahu fil ilmi, loba jalma anu ngoreksian jalma anu leuwih elmuna tibatan manehna eta. Jalma nu teu ngaji ngoreksian kana pendapat jalma nu ngaji anu geus aya dasar. Tapi lamun urang ngoreksi semisalna anu diomongkeun jeung naon anu dilakukeun kumaha teu sesuai, atuh eta mah jauh tina pendapat, jauh tina kalimat ulama. Karena ulama mah al ulama ul ummaluna. Ulama eta nyaeta jalma anu ngamalkeun kana pendapat manehna. Jadi geus pasti sesuai jeung syariat. Lamun teu sesuai jeung syariat atuh hade bae dikoreksi ku urang dengan